warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abi Anita Rofika Dewi kelas 8. Anu bade nyaritakeun eusi novel anu judulna Miang ka Bandung. Kira-kira tabuh 5 atau pas sore Kondi geus naek kana mobil anu tujuanna rek init ka Bandung. Kabagean diukna teh di tukang atawa dina luhureun tumpukan karung beas. Lamun Mang Mahmud mah diukna teh parendeng jeung Kang Kosih jeung supir. Cek supir ka Mang Jana atawa ka kenekna. Tah Jana, hideuk teh aya batur ngobrol ayeuna mah, cek Kondi. Abi geda terang ka Mang Jana teh orang guranteng ngan pedah wawuhna ukur saliwat, cek Mang Mahmud. Kade hideuk teh diukna sing ati-ati Kondi, bisi ragrag jeung kade ulah nundutan, moal Mang tempas Kondi. Tekung sidila, mobil geus maju ninggalkeun lemur. Geus beak jalan taringgul, beras we mobil teh asup ka jalan aspal, cek Mang Jana. Rek udud Kondi, bari ngasongkeun rokok gepeng. Jigahna mah kadiukan meureun. Abi mah tara udud, cek Kondi. Maranehna diukna nyelegon dina tumpukan karung beas, nyang hareupna ka tukang supaya angin anu ngagelebuk tarik teu nebak teuing. Ari mobil rek dibawa ngendong di Bandung, cek Kondi. Moal geus nurunkeun barang mah rek balik deui kulantaran isuk aya tarikeun. Atuh tabu sabaraha nepi deui ka lembur aya wayah kieu di dieu keneh mah kana tengah peuting, tembal Mang Jana. Kira-kira tabuh 8 wengi, mobil geus nepi ka pasar Ciroyom. Harita keneh muatan dibongkar ku tukang kuli. Kondi dituduhkeun tempat jang manehnana cicing nyaeta anu disebut kios teh. Tah di dieu Kondi tempat anjeun teh, cek Mang Mahmud. Bari lempang jeung nuju ka luhur lotengna nyaeta paranti Kondi ngagolerna. Kondi ngarasa heran kana kaayaan pasar eta. Sakitu geus peuting tapi malah beuki rame, beda jeung kaayaan pasar anu aya di lembur Kondi. Meunang 2 poe Mang Mahmud tunggu kiosna, bari mapatahan Kondi kumaha ngalaksanakeun tugasna. Kondi kabagean nyatetkeun saha wae anu nyokot barang jeung sakumaha lobana. Anu nyarokot barang teh nyaeta padagang eceran. Lamun storna mah kudu ka Mang Mahmud anu ayana 2 minggu sakali. Kusabab Kondi mah hariwang lamun dititah nyekel duit teh. Barang mimiti mah Kondi ngarumas sare di eta jongkot teh. Kusabab gandeng, tapi lila mah Kondi ngarasa oge betah. Meureun aya nu tumanya, di mana Kondi dahar? Di pasar eta teh loba pisan sabangsaning tukang dahareun, jadi teu susah. Kondi oge ngarumas nyaeta dina urusan cai. Wayahna kudu ka Belebah Kidul anu aya masjid jeung aya pamandian umumna. Can ge saminggu Kondi geus boga kawawuhan nyaeta Ahid jeung Sule anu matuhna di Pelebah kenca jeung katuhun Kondi. Ahid mah nungguan jongko sabangsaning bebetian, lamun Sule mah jongko cau. Maranehna mah geus lila matuh di pasar eta teh. Umurna teh pantaran Kondi. Jeung maranehna Kondi bisa silih pihapekeun lamun kudu nyelang ka cai. Da geuning jalmi di pasar eta teh rupa-rupa ti mimiti anu dagang nepi ka tukang copet. Sakitu wae anu tiasa sim abdi dugikeun, hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan boh dina kalakuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.